Woi, mendingan nyantai takalan. Nya ngenahan ieu nyantai ngenahan pisan. Ih, nah hanya alurang teu papanggih wae jeung batur. Ih, ulin yuk ah, bari neangan batur. Hayu. Bapak tahu mau dapat harta karun. Uangnya yang harta karun yuk. Bapak, ditanya apa gue ngomongin tentang harta karun. Yang pasti udah harta karun. Kita jauh yuk. Geus aya harta karuna. Ieu lamun geus menang harta karuna urang meuli naon? Urang meuli mobil, kapal tutulan mahal. Urang marek meuli motor dua anu marahan, anu aralus. Pak eta naon? Harta karuna. Mana rek ka mana? Sedang suluh. Oh, jiga tuh. Yang mau kita karuna. Kapan disukai? Dia tuh orang sayang. Ayo. Kak, kemana deui? Lurus kayak gitu, ayo. Iya, ayo teh nandak. Ini teh lamun kesana teh aya nu aya cucukan sama cucu. Ini juga nama iyanya Kak. Ini juga nama iyanya. Gali yuk. Gali terus tetap terus. Wah, lihat aja. Harta karun. Iya dia berarti. Enak kalau harta karun. Ya. Cuma dapat harta karun. Para pijeun lah. Semuanya alurang udah harta karun. Hayeuna hampang singa teuing naon ya. Buka ya. Ada satu. Ada saya. Bisa satu. Nah, semua permen yang kulit sampai emas. Oh, jadi tata apa kahun uang. Dan sama emang istrinya oge. Paman juga ada duit. Dan sama menangin AA uang. Sudah menang beneran ya teh. Nangin AA mami. Gitu.